Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ma, Neng angkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Horeamda geus sekolah beurang teh. Panas. Lewat ke tukang nyamper beda. Jasmine. Jasmine, hayu orang berangkat sekolah. Iya, hayo. Di mana kamu, Neng? Iya, Jasmine, Neng di dia. Meni di tukang kamu tanya pernah Ya kan biar beda dari yang lain atuh Jasmine. Heueuh kumaha maneh Neng nong lah. Tapi kamu membawa sambal goreng enggak ini teh? Aduh. Nya bawa atuh Jasmine eta mah pasti saporsi setengah mau nage. Uluh, meni loba-loba teuing. Oh, jeung aku yang suara itu teh. Nya henteu lah, ieu mah jeung Neng kabeh soalnya si Omah teh mere Neng bakal duit, jadi we nasi gorengna ditambahan. Tumben mama kamu teh mere bakal Neng. Biasana gen teu kaliwat. Ya kan gara-gara lang layangan si Ica, jadi Neng teh tadi bakalan. Hah? Nah, jeung layangan si Ica segala ini teh. Naon hubungannya? Jadi kieu Jasmine nya, kan kemarin teh si Ica teh dagang lang layangan gini. Nah, lang layangan teh dijual ka mama Neng. Si Ica teh ngomongna cenah Neng anu pesen terus can dibayar 20.000. Jadi we Neng teh dihukum gara-gara eta teh teu dibere uang bekal selama 1 minggu. Meni kesel da Neng ka si Ica. Ya gitu Fatu si Ica teh meni tebalik menjual ngaran orang. Ya kan, mantapna Neng mah mulai teh ayeuna moal nanya ka si Ica, Neng mah benci Ica. Ya, terus sakitin oge meren Neng meni asa berlebihan teh sih membenci mah. Alah, emang si Ica teh berlebihan ka Neng gitu. Tapi kak Neng teh dibekalan ku si mama. Jadinya pantas we, pantas-pantas saja si Ica mah untuk dibenci. Tapi kumaha maneh malah aku mah mau ikut-ikutan kan itu mah masalah lo berdua, bukan masalah gue. Kalian nungguin Ica ya. Ayo atuh guys, kita berangkat. Ini si Najis. Neng teh Jasmine, bye. Nah duluan aku cenangkeun sepatu nih tungguan Aduh si Neng, kenapa Jasmine? Nah Ica datang, si Neng kadon indit kenapa? benci si Neng teh ka maneh Ica. Oh benci si Neng teh. Tapi da Ica besar benci alias benar-benar cinta. Benci anu kitu Fatut mana teh ini mah bencinya real, not fake. Bencinya ini mah benci najis idih. Itu pokoknya mah kayak gitu maneh. Iya nah kawan gitu meni jahat Ica mah teu meunang dibenci. Kan Ica mah anak yatim piatu yang baik dan juga cantik. Idih baik cenah terus salah ngadengin teh jujur di aku. Mainnya baik teh sok ngawadu lah sok ngabohong. Apa hari kamu da Ica mah teu pernah ngawadu, da Ica mah masih polos. Polos waduh koneng ari kamu eta ngajual lang-layangan sama mama Neng, pakai ngaran si Neng. Naon eta teh maksudnya? Apa da Ica mah henteu atuh Jasmine teu kitu. Halah, emang aku tak hafal. Emang si Neng teh nyarita aku. So kamu teh jelasin apa maksudnya? Nih, geuleuh kikituan naon maksudnya? Ica mah udah gak ada maksud apa-apa, itu mah cuman jualan aja, weh cepet habis gitu. Jualan sih jualan tapi teu kelas kitu oge meureun meni eta mah nifu ngaranna Ica. Teu paham kamu teh apa kumaha sih? Iya da kumaha atuh Jasmine, Ica teh geus capek nguriling teu payu-payu lang-layanganna. Jadi ku Ica teh geus we jual ka Mama Neng make ngaran si Neng gitu aja dah. Temennya kamu eta teh nifu ngaranna make ngaran batur. Mal barokah nyawa eta teh duit jualanna. Tinggal dibawa ke Ustad atau Jasmine beh barokah didoaan gitu. Idih, nimbel kamu di BJM teh. Ica nih itunya kalau kelakuan kamu kayak gitu tukang tipu gede waduh, gak kamu teh mau boga batur. Ya kan masih ada kamu atuh Jasmine. Dih, aku jadi teman kamu. Jangan ngimpi ya Ica. Aku itu paling anti temenan sama yang gede waduh, sama yang tuti alias tukang tipu. Mending jeung si Neng meski masuk unta ente dia mah jamannya jujur, baik. Jasmine kamu mah nih Ica nyari hati, jahat pisan kata-katana. Jeung kudu nyeri hati ari maneh. Kunaha ge maneh teh mikir koneng meni kumaha sih? Sangat-sangat tidak nice dasar koneng. Geuleuh dia. Jasmine meni kaheula atuh tungguan Ica. Teuing tengah denge aku mah embung ngadenge bari nage teuing. Najis deh.
Emang Ica teh sesalah itu ya? Mana kebul kionya terasa maknya yang mah juga nanti usum halo do juga nama kuat kakar bul wae teu isuk teu borang teh. Punten bunda, iya ceus datang badai kumpulan Bang Emok. Hiha. Maknya cois meni getol pisan iyo budak kecar anggus beberas geus datang deui cois. Apanan abdi teh badai pencairan Bang Emok. Jadi kadena kudu pangheulanan. Maknya yang geus atuh hayu urang ka jero tapi bantuan budak beberesnya. Nya bunda hayu ke abdi dibantosan. Tomarinya nya cois tanya bisa kasarean ieu pan cois mah merdu suarana maknya teh lah kasarean nya atuh nyanyinya. Mohon bunda, lamun kitu mah abdi bade cicing we ngahep-hep moal ngahaleung. Maknya yang geus atuh hayu. Hayu bunda, hayu. Hayu. Macam mau ngahaluang tapi eta nyebut hayu ke teu angus geura. Hayu cois. Hayu bunda, hapunten. Terbalik pisan eta teh. Maknya Ratna teh asa inget sesuatu tapi apa ya? Oh iya ya, kan hari ini teh kumpulan Bang Emo. Bisa-bisanya Ratna lupa. Untungnya ini make upnya udah beres jadi kan Ratna kumpulan dalam keadaan baby. Aw, kamu yang paling baby. Aw. punten Ratna. Mangga. Ada apa ya ini teh Bu Haji kesini? Punten Ratna, menilai lateanya isi randa. Mangga, Bu Haji mau ngapain ini teh kesini? Iya, Ibu Haji teh odok nyahapekeun duit angsuran. Ya, Loh, kok dititip ke Ratna sih? Emang Bu Haji nggak akan kumpulan ini teh? moal Ratna, Ibu Haji teh keur alergi ya, papa ngihijing jalma miskin teh. Ara rata. Yang satunya Ibu Haji ini, ayo ah. Mun Aratel mah mandi kalim nih. Apa sih suka menghina orang-orang? Dasar haji burung. Udah Rata mah ke rumah bunda aja. Rata yang paling baby. Aw. Lupa. Belum ditutup. Takut ada maling. Rata yang paling baby. Coes, nuhnya ya Bu teh geus dibantuan beberes. Mak iya. Sawang suna bunda ngan hapunten. Abi teh gaduh pamintang. Maknya paminta naon coes meni buruhan. Pakai bantuan beberes minta buruhan coes mah. Ini itu bener pisan. Asanes ieu mah abdi teh hoyong cai teu kuat haus di koro meuni garing. Haus. Oh, minta cai coes teh. Maknya paminta minta buruh coes teh. Yang atuh kala aku beuna panyanakeun heula nya cenah. Maknya Nya bunda. Halas pada ini mah di hong. Manggang. Loh, kok ada si suara merdu sih? Kamu ikutan lagi? Mohon menak jenggo bager gelis. Ceus teh ngiringan dari Bang Emok. Kumargi. Ceus teh putus. coes ya. Nuhun bunda. Sami-sami coes. Maknya Ari buat Ratna mana ini teh bunda? maknya har. Aya ngerata oge geneng atuh meni. Nyawa satu kalanya bunda nyokot sulacain Maknya Alam nih nggak usah. Basa-basi aja Ratna mah bunda. oh, ternyata bener sore teh basa-basi Maknya balik pisan. BTW ibu-ibu, mana ini teh si mok-moknya? Kok belum datang ya? Aduh, Neng Ratna, tekengeng nyebat anu kawas gitu, awan eta teh, aduh, tekengeng. Emang Ratna bilang apa gitu? Orang Ratna bilang juga mok-mok, bukan emong. Assalamualaikum ibu-ibu, hartos karempal gini. Tah, gini si mok-mok udah dateng. Ibu Ratna mah ke abdi teh mok-mokan wae nih. Tegenahan kada guna eta teh. Mok-mok tuh, tegenah. Ya udah atuh kalau nggak mau mah, Ratna panggilnya MM aja ya. Sok M kita mulai aja kumpulannya. Yuk janjian sabah yuk. Atau udah nggak kuat ini? Kala atuh Bu Ratna sakedapnya abdi teh capek keneh. Bunda cik abdi pada nyungkeun cai sareng sanguna.
Maunya meni komplit barang penta teh. Mangke barang penta teh enak mah janji sabaheula kumpulan heula enak mah. Eta ceueuk geus teu kuat nampa duit. Maunya ceueusnya. Mohon. Nya atas atau hari kita mah. Ayo. Janji nasabah. Janji nasabah. 1. Hadir tepat waktu. Tah geus mulai janji nasabah. Nih resepnya batur kumpul bari menang duit. Aing. Duh kumahanya ieu teh mitoha beerna kudu dibere naon nya? Ni bari ngungkieu aing. Itu juga Mama Neng, penta sarana Mama Neng. Ku anggarnya ai Erna Racing. Aing. Mama Neng. Aduh. Mama Neng. Ari Bu Erna sok tarik-tarik teh ieu, hayang nubruk budak. Alah, mau Mama Neng pan Bu Erna pembalap ieu. Pasti aman. Mama Neng, Bu Erna minta saran ieu. Saran naon ieu teh? Eta Mama Neng, pan muntah Bu Erna tehnya hayang dahar. Nah, kira-kira bere naonnya ku Bu Erna? Bere iya atuh, bere huut jeung ongok. Heueuh we da mitoha warna teh entognya. Dan dahareun nu kitu atuh Mama Neng dahareun jelema ieu dan pakan ternak. Naonnya kira-kira? Nya geus atuh bere anu biasana we, biasanya bere naon? Nah, eta masalah teh Mama Neng. Paling biasa lagi si Usep nu mere dahar teh nah. Mah ujug-ujug hayang Bu Erna anu mere daharna, jeung hayang dipangmasakeun ku Bu Erna deui. Nya tinggal masak atuh ari kitu mah. Naon hesena? Nah, eta oge masalah Mama Neng. Kan Bu Erna tetep bisa masak ya. Bingung atuh euy ari kitu Mama Neng ge. Kumaha nya? Nya kan bingung kan? Atau kieu kumaha lamun Mama Neng anu masakna tah. Engke Bu Erna teh, Ibu ieu menang masak Bu Erna tah. Kitu kumaha kang kali-kali lain ti lemah kitu kumaha? Bisa ada kawas kitu ge kan. Moal naon kitu lamun kawas kitu? Moal dicarikan ku mitoha? Henteu teu naon, moal apaleun bareuna ge. Kela, pan Bu Erna ge bisa masaknya. Karek inget ya. Masak naon tah? Tong ngomong. Sayur asem? Aduh, kasebut eta sayur asem. Aing. Ya geus aku Bu Erna pangmasakeun eta we nya. Pantela teh Bu Erna teh asa geus ngucap kitu geus janji lamun mitoha ka dieu teh ku Bu Erna rek dipangmasakeun sayur asem. Geus aku Bu Erna pasak we sayur asem. Nya telangkung we ari kitu mah kumaha Bu Erna. Ya geus atuh ari kitu mah. Hayu Mama Neng antar Bu Erna ka pasar hayu. Urang meuli sayur asem, urang langsung di tukang sayurna abe pres. Hayu. Ya hayu atuh hayu. Kela tungguan sabar. Sok naik. Aduh, nih raruas teh. Hayu ka pasar heula hayu. Nah, alhamdulillahnya janji nasabahna terus trengse, ayeuna mah bagian pencairanna. Aduh, ieu teh bagian anu paling ditunggu ku abdi tita tadi teh. Asik, ada yang cair nih. Makan bisa kali ya? Monyo, bener nanya ya mak bisa meureun kudu teh ieu ngaranna teh nasi padang jawangnya nasi padang. Can ge acan abdi teh nampi artos entos dipalak makan dasar ibu-ibu. Nya atos atuhnya ku abi engke bakal dipasihan. Monyo tuh horo eta mah coes meni dianggap serius. Tapi mendak barang-barang mah tana naon kubuna ge dari tangga. Monyo. Aduh, Ceis kira-kira ngasih apa ya? Kayaknya yang enak-enak deh Bunda. Kan cairnya juga banyak. Pasti yang enak, uri nyoy. Bener Neng, jika nama mah anu murah-murah ya mah pasti naga anu mahal hargana. Monyo. Abdi teh bade masihan es teh sagalon ewang. Monyo, makanya es teh hungkul ya coes. Ini kudu ajang tuangona, meureun manya cai hungkul. Kudu aya nu berat-beratna yo. Iya, manya es teh hungkul. Mana segalon lagi atuh meureun bunghak nanti perutnya. Gimana sih es teh? Gak bener? Nya eta mah mun bade mangga, lamun moal mah nyawios. Teu naon. Rata mah gak usah lagi gak minum yang manis, soalnya lagi diet. Rata lagi overweight ini teh. Bunda ge moal ari kitu mah maknya sok eta emang buru geura cairkeun atuh si es teh. Betari balik bro. Tapi sakedap Bunda, sebaiknya nya sate acan pencairan setorana dikumpulkeun heula. Nya sok mangga dikumpulkeun. Aduh. Yuk Neng, tuh. Nuhun Bunda.
ari ceueus teh kedah mayar oge atawa henteu Neng? Pan bade cair. Henteu kedah Ibu Eis mah soalna bade langsung dipotong ge tina pencairanna. Sumuhun atuh ari kitu mah hatur nuhun. Nah ini punya Ratna. Kalau yang di amplop ini punya Bu Haji. Silahkan Mok. Nih. Maknya nya budak karek yo. Bu aja teh gini nya. Pantesan we ieu anu ngaliurkeun. Wios bunda teu naon Bu Haji teh aya mah. Anu penting mah artosna aya. Cing orang eta heula. Harna ieu teh kirang 5.000 nya. Har, nah itu bisa kurang segala Neng. Tadi cokot itu kemana Ratna? Nyantel lah, ngapain juga Ratna ngambil uang Bu Haji? Mana 5.000 lagi nih. Ingat ya, Ratna emang bukan koruptor. Tukang bekok aja. Maknya meni golo Ratna mana teh? Golis bekok. Jadi kumaha atuh ieu teh Neng? Nyawaya nawe bunda ieu mah kedah direnteng. Maknya bunda mah mau ngarenteng meni barusan teh nya ngarenteng nu Bu Haji. Maknya Oh gitu nya atos atau kitu kitu naon wios. Paling pencairanna teh janten sareng insentifna gitu aya. Sakitu we ti abdi mah. nggak satu Neng kalau aku bunda bayar hari kitu mah. Mana nya duitnya kalau? Tah kita teh bunda. Tara naon rugi ge dapil 5.000 anu penting mah menang insentif. Ya Neng. Geus ngagolak geuning caina. Barang geus beres acan eta teh. Acan ieu mah Neng tinggal ieuna. Ning dikeuretan apa kumaha nya? Alah meni bebas eta mah di kumaha we. Oh nya geus atuh urang guluntungkeun we nya. Teu biheung di dahar da ya. Ya, cing. Ngan kela ieu teh Bu Erna. Geus di kumaha acan ieu teh? Acan? Emang kudu di kumaha heula kitu? Harnya kudu atuh. Da meureun kotor ieu teh urut leungeun si emangna. Bawa urut ieu gara bool. Alah meni bae we lah da urang mah moal ngadahar ieu. Da jeung mitahu Bu Erna bae we teu naon. Vitamin J jorok. Oh nya geus atuh ari kitu mah teu naon mah lah. Puntenna paket. Mangga. Alah si eta paket Mama Neng jeung teh. Barang lanjutkeun nya Mama Neng ka hareup heula. Nya sok ku bayarna dituluykeun. Puntenna paket. Mangga. Har, nah emang beda tukang paketan anu biasana. Saya ini yang biasanya ya. Alah, cuman beda helm aja tanya. Helm keponakan saya iki. Har mane ieu? Panya teh saha? Dia kan teu paketna. Ini ya paketnya 28.000 tanya. Kala. Ya. Ada duit yang lebih kecil tidak ini? Saya tidak punya kembalian lah. Lah. Oh, duit lagi kur eta na hungkul. Ya sudah tunggu ya. Saya mencari dulu pulangannya tanya. Lah. Sok tong lila. Cing orang cobaan saya rasa teh. Nah, asa kurang uyah kieu ieu teh. Sing orang uyahan heula. Nih uyah. Hiji, 2 barunya cukup. Tah 2. Sing orang asa andai. Nah, anggernya. Bae we lah. Enggeus acan ieu ari maneh. Meni lalila teh nya. Ibu ini sabar ah. Kalau tidak mau sabar makanya siapkan uang pas tanya. Jadi saya tidak perlu mencari pulangan. Lah. Heeh. Meni kadun ceramah ari maneh. Ceburu geratangan eta pulangan. Lalila teh nya. Nah, ada ini 22.000. 20.000 tanya maafkan saya. Ya udah saya cari 2.000 lagi ya biar pas kembaliannya ya. Lah. Mama Neng, kenaon ieu anu plek dihandap? Iya, keur nungguan pulangan di tukang paket. Kumaha saya rasa teh geus asa? Enggeus Mama Neng, tapi ieu teh kurang asin sebenarnya mah. Tapi teu naon ketang, pan mitoha Bu Era mah teu meunang anu asin-asin ieu boga darah tinggi. Mun kitu mah Bu Era balik heula nya. Hayu Mi HP motornya. Yuk. Nuhun. Nya Bu Era sawangsulna. Mana tuh ieu pulangan mi lalila ai manehnya? Sabar lah Ibu, saya ini sedang berusaha lah. Ibu ini yang ngehesekeun kok saya yang dimarahi ini. Sabar lah. Yang geus atuh lah ari kitu mah.
Nggak apa ibu ini? Pulangnya buat saya. Oh terima kasih katanya. Saya sangat berterima kasih pada ibu. Ya lagi atuh mang teh. Iya duitnya iya weh. 28 ya. Pas. Elah ibu ini. Tadi bilang tak ada uang pas. Saya cari-cari nih pusing balikan ternyata ibu ada. Oh lah. Kalau kayak gitu saya pergi dulu ya. Terima kasih. Har, ani mana tahu kak ini ya? Duit anu 50 tadi mana dia kan? Oh iya ya, lupa saya ini saya. Oh lah, hampura ya. Saya ini kebohongan ini. Ini. Alah, cuma lupa-lupa ngahaja. Tante, juga ini lah. Ya udah kalau gitu saya pergi ya. Oh lah. Kade, tong kasih Ratna, kade. Entah lah, ibu ini suudon aja tanya. Cing, orang buka paketnya sesuai atau hante. Tapi nah, ima asa ipisnya. Alas, Mama Neng. Naon. Tulungan iya minta Bu Erna. Alah, kunaon iya minta Bu Erna, kunaon? Pingsan. Alah, nah eta teh bisa pingsan sagala Bu Erna. Pedah naon? Teh nya eta Mama Neng. Tadi we pas nuang sayur asam karena sawab jal pingsan, kaguduprak gitu. Teng gue capek nguriling teu payu-payu jadi enggeus we Ica teh. Naon? Makbak bukan mom. Mana nih?